Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu teu weleh satia mikar tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang S. Argayuda Channel nuju di mana wae ayana banu caketna anu tebihna pon kitu deui anu nuju aya di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta anu judulna Hariring Silung di Nagri Maung. Hiji carios anu ngalalakonkeun kajantenan nyata di Piliweungan Saitabir Provinsi Jambi dina taun 70-an. Kajantenan nyata anu kaalaman ku anu nyerat ieu cariosna kalayan dipasieup dijantenkeun dongeng. Mugi wae ieu anu didugikeun ku simkuring salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa janten pangbeberah manah atuh sasieun sabeunyeunana aya pulunganeunana supados aya guna mangpaat kanggo anu ngadangukeunana. Kalayan pangharepan simkuring pamugi para wargi nuju aya dina kabagjaan lahir tumakaning batin kalayan keng rahmat panangteuing ti kersaning Gusti Jat Allah supados aya dina kawilujengan kanggo sapapaosna. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun awitu astu nama sidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Hariring Silung di Nagri Maung bagian ke-8 karyana Andang S. Argayuda. Kang atur nuhun Intan Baiduri nganuhunkeun ka Wisnu anu geus nyalametkeun dirina tina pangrogahlana manusa durjana. Dasar eta mun teu kaburu datang Wisnu mah duka kumaha nasib manehna. Sami-sami nyai tos sakedahna urang teh silih tulungan papadang jalmi oge kapapada makhluk tandaning hirup saliring dumadi. Wisnu ngomong daria bari terus nyamperkeun nu geulis hate Wisnu ngarasa bunga sabab geus bisa nulungan Intan Baiduri ojang geulis anu sadalila ieu kaimpikeun kagundamkeun ku manehna.
ku kaleresan salira ngalalar ka pali dieu pami teu aya akang maha duka kumaha nasib abdi. Intan Baiduri ngomong dumarida tanda gede ke rumasa geus ditulungan ku Wisnu. Saurang jajaka ti bangsa manusia anu geus mereca caangkan hatena. Hate anu salila ieu maleuk ku rupaning katunggara. Akang nuju ngalantung mapayan leuweung di bedeng kersel ukur nyorangan. Nuju kitu bet nguping sora anu ukeun tulung nya teras ka dieu. Ari kitu nyai teh nuju damel naon bet aya di palih dieu. Wisnu panasaraneun pedah nu geulis aya di palebah deui nya. Ceuk pangrasa Wisnu mah asa jauh ti patempatan manehna. Kapan imana Intan Baiduri teh ayana di pahumaan. Puguh abdi teh wangsul ngarabuah tampuy anu basah harita dicariuskeun ka akang geuning. Tah maksad teh bilih akang palai ngaraosan nya abdi ngajujug ka dieu ngadon ngarabuah tampuy. Tah ieu buahna Kang. Intan Baiduri ngabejakeun pamaksudanana pangna manehna aya di dinya. Bari terus nembongkeun buah anu baruleud siga buah manggu. Oh baruleudnya buah tampuy teh nu kumaha tangkalna nyai? Wisnu tumanya ka Intan Baiduri bari nyawa buah tampuy anu atah keneh. Rupana hejo siga buah manggu anu masih ngora. Aya tampuy areuy aya oge anu tangkalan. Anu tangkal mah siga tangkal manggu mung daunna we laleutik. Sami buahna mah kieu. Rasana we anu benten teh raos keneh tampuy areuy. Si tiba-tiba ngajelaskeun ngeunaan buah tampuy bari cumaritana teu boleh dibarengan ku imut anu ngagelenyu. Imut anu ngajamparing tina lembay ipis anu ngagondewa. Sanggeus wareg ngobrol, laju duanana leumpang silih genjang nembus pileuweungan. Murupa mukanana Intan Baiduri adu ceuk ukuran leuweung mah rada jauh ka imahna Intan Baiduri teh. Sapanjang liliwatan turaes nyengsreng meri getegna dua jantung anu ngadak kuler simar ka wawirah maati anu kumeleter. Manuk murai jeung buku haur ngadadak ngear baleger. Cangehgar kumehwer tina runggunuk narungkun kanikir. Angin leuweung kareungeuna sedaan humariring. Siga anu harewoskeun tembang-tembang katresna kana dua hate anu keur gandrung liwung. Intan Baiduri mojang gelis anu kasipuh ku budi parangi pamuluna lir putri anu jengkar tika putren lungguh timpuh raraina ngadaun seureuh pangambung mancung kuung-kuungan socana cureleuk hideung damis semu beureum katumbirian lambayan wipis ngagondewa teu oleh mesatkeun imut anu ngajamparing. Gelis teu aya banding. Lengkah-lengkah Wisnu jeung Intan Baiduri estu kupayus. Kadang silih genjang bari silih baledog ku imut-imut anu kareueut. Kadang silih tuyun di antara rempetna rungkun-rungkun anu ting runggunuk. Getar-getar kaheman mimiti renung minuhan dua hate anu mimiti geugeut layut. Siga Rama jeung Dewi Sinta atawa siga Krishna jeung Dewi Rada. Tah tos dugi di karompok Kang, yuk kalebet heula urang ngadamel kopi karanep akang. Barang tepi ka imahna nu geulis Intan Baiduri ngajak ka jero ka Wisnu bari nuyun leungeunna. Rema-remana anu lalancip ngeupeul pageuh kana dampaleungeun Wisnu siga anu embung paanggang.
Duanana ngalacat ka imana Intan Baiduri anu mangrupakeun imah panggung sakuma ilaharna imah-imah di pedalaman Saitabir. Sanggeus Wisnu sila dina palupuh, Intan Baiduri ngalewas ka pawon. Datang deui geus nangeuy baki anu dieusi ku cai kopi jeung lalauhna. Ngaleut heula Kang, mung rencang nama nuju teh naon? Eta mung gaduh goreng cau kepok wungkul, mangga dileueut geura Kang. Nu geulis Intan Baiduri cumarita adab naker, ibarung-kurang ku sopan alus mamulu. Socana nu cureuleuk hideung, jumorelak lirjan paring leupas tina gondewana, nembus parat niruk jajantung Wisnu. Hatur nuhun Nyai ditampi, regot Wisnu ngaleguk cikopi anu ngebul keneh, atuh teu poho am ngahuapkeun goreng cau. Nandakeun yer Wisnu kacida sugemana ditepungkeun jeung Intan Baiduri. Intan Baiduri maling-maling reret, manehna ngarasa sugema susuguhna ditarimakeun ku lalaki anu dipicinta ku manehna. Najan Intan Baiduri teh apaleun yen ieu jajaka bangsa manusia teh datang ku uluan tabir lain rek mukim, tapi ukur boga niat ngalalana. Tapi hatena ngarasa bagja bisa tepung jeung anu ngaran Wisnu Kamandaka. Najan hiji mangsa pasti paanggang, tapi asihan ngadalingding dina hatena rek diantep sineng hariring. Sanajan ukur hariring nu silung. Sumuhun mangga Kang, bilih kirang make dipangdamelkeun deui kopina. Intan Baiduri najan hatena ngarasa geumpeur, tapi buru-buru ngajawab Wisnu. Unggal leuteuk Wisnu, hatena ngadadak peurih nyanyautan. Sakapeung mah Intan Baiduri sok ngarasula, nah bat hirup manehna beda jeung kahirupan Wisnu. Oh ya, ari nu geulis bet kala ngahuhuleng siga anu jauh panglamunan. Nuju ngalamun naon atuh salira teh. Wisnu ngabetakeun Intan Baiduri anu ujug-ujug ngahuleng siga anu keur jauh paninengan. Ih ari akang bet ngareureuwas. Da abdi mah teu nuju ngalamun ukur resep ningali salira anu ngaleueut kopi maneh siga anu nikmat. Intan Baiduri buru-buru nyumputkeun semuna, sabab bisi katohian ku Wisnu Kamandaka yen emang manehna teh keur jauh panglamunan. Lamunan anu pamuhalan bisa kasorang. Ke punten ngasoheulah sakedap parawargi, biasa simkuring sejangiri ngemutan ka parawargi anu kalerasa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Teu aya sanes supados di mana simkuring madar dilalakon enggal dina kalajenganana. Tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Nikmatlah Nyai margi kopi ngepas karesep akang terasa anu nyodoran anak mangrupikeun warna jagelis anu kaimpikeun unggal wengi. Wisnu ngucap kituna beri neuteub kanu geulis nemrakeun rasa kabagja geus bisa rerejengan jeung nu geulis. Sabab ceuk akal pikir anu normal mah sok asa pamohalan hirup leuleungan bisa tepung jeung nu geulis. Hatur nuhun Kang ari kaanggo mah bagja kana hate abdi. Intan Baiduri hatena ngadadak umaur kumang pirang rasa kasuka bunga anu teu aya hinggana. Sebab bisa nyugemakeun jajaka anu teu oleh jadi buah impian dirina. Impian anu kadang ngahudang tunggara. Sabab pamohalan bisa kasorang. Manehna nyadar mun seug Wisnu apaleun saha ari manehna. Pasti bakal lunta ngajauhan manehna. Hapunten Nyai akang moal tiasa salami jalaran tadi ngantunkeun bedeng nuju teu asa saha bilih ayana naon wiat buah tampuy wae ke pamitos asak akang ka dieu deui. Wisnu sanggeus ngopi langsung pamit ka Intan Baiduri manehna melangeun ka bedeng anu ditinggalkeun keur teu asa saha. Sebab di bedeng teh loba bahan kadaharan jang bekel sararea keur sabaraha bulaneun. Ih ari akang puguh abdi teh sono. Intan Baiduri ulat semunang redak alum. Satadina mah manehna hayang ngeundeung ngobrol siga basa tepung munggaran. Duka kunaon hate Intan Baiduri tibarang tepung jeung Wisnu bet jadi koler simar teu daekeun paler. Tangtungan Wisnu kamandaka sering datang kana panglamunanana kaimpikeun kagundamkeun unggal peuting. Atuh sami Nyai akang oge kacidasonona tapi pan enjing atan nepi pageto akang oge pasti ngahajakeun pangandeui Nyai. Wisnu ngababaraha teh Intan Baiduri damun seug nurutkeun nafsu mah Wisnu oge hayang nama monok moe dinu geulis. Tapi jiwa nu linuhung salawasna aya nu ngapingi jaring. Wisnu kamandaka salawasna dijauhkeun tina laku anu mantak nyilakakeun dirina tara milampah nirca. Mohon atuh teu sawios Kang sumangga wilujeng angkat. Intan Baiduri anu geulis rancunit antukna ngajurungkeun ka Wisnu. Najan hatena ngarasa hanjelu tapi imutna anu kareueut ngabelenyeh ngajajabkeun Wisnu. Memeh nepi ka bedeng Wisnu ngarandeg lebah tangkal jengkol. Taju tanggah tunga tengok kana runggunukna tangkal jengkol. Jengkolna keur meuh meujeuh alain. Laju Wisnu nerekel naekan tangkal jengkol anu teu sabaraha jangkung. Sanggeus ngalasa perluna Wisnu nuruskeun di lampah muruka bedeng. Tapi karek oge sabaraha lengkah tina tangkal jengkol sadaya sora kuak koek sada sora sato anu keur meunang kasusah. Atuh gura-giru Wisnu muru eta sora ari breh aya maung segede anjing kampung keur adug songkol. Sukuna pabeulit dina tali pitapak. Kerwak Wisnu newak punduk anak maung. Laju ditahan ku dampal sukuna. Leungeunna ngaragamang kana tali pitapak anu ngabeurit suku anak maung. Sanggeus lepas tina pitapak anak maung harengan ka Wisnu sigarek ngarontok. Jeh kula mah ukur nulungan lain rek binasa junggera ngajauhan ti wilayah manusia bis cilaka deui. Wisnu siga ka manusia bae make cumarita kitu ka anak maung. Tapi anak maung teh langsung kumursup kana rungkun siga anu ngartieun. Sadatangna ka bedeng kasampakan masih kosong. Da rombongan asmara macenah pidatangeunana wanci magrib.
Wisnu upai apai kepawon taju ngabukakeun tutup kastrol. Lakadalah liwat aya keneh deungeunna nyampak. Atuh lalabna aya jengkol ngora karek meunang ngala. Dahar heula lapar. Wisnu kegerendengan sorangan. Laju nyelebak dahar bangun anu kacida nikmatna. Sanguliwat jeung sambal teri lalabna jengkol ngora karek meunang ngala. Sugan mah eta Wisnu ningali med poho di kawareng. Sanggeus dahar Wisnu ngadon ngadaweung dina bang barung saung nungguan batur-baturna anu can mulang. Pas sore pileuweungan sai tabir dina bibir gawir anu nyang kedong ka pelebah walungan tabir Wisnu umar paneteupna. Nyawang alam kasorenakeun anu rehe dina kasimpe. Di langit bulah kulon layung keur ngempur hurung. Cahyana lir emas sinangling. Riak cai walungan tabir ting borelak kasorot cahya layung. Endah lir manik-manik anu muaur matak dineung. Angin reureuh dina harieumna leuweung geledegan. Sora tonggeret ngear meupeskeun kasimpe. Tapi kadang kareungeuna sada anu ngageunggeuk lir anu haja nurihkeun ka beupeurih kana sanubari. Hate Wisnu ka mandaka ka paut ke alam panineungan. Lalakon hirupna nu geus kasorang jul-jol deui narembongan. Panglamunanana deui-deui ku malayang kanu anggang nembus lulurung waktu anu geus lawas kelarung. Sakabe ungkar carita ngeunaan dirina baca caran dina rasa tunggara daya nu nyesa. Sora tonggeret anu ngear kareungeuna beuki sada ngageunggeuk siga anu surti kanayan Wisnu anu keur ngumbar panineungan. Layung nu ngempur hurung di langit belah tungtung geus undur kasumputkeun beleg-begna gunung. Indit teu pamit. Alam pileuweungan alungungun kareungkeup pegah hideung anu ngalamuk di langit nu mebleng. Gurat-gurat panineungan nusles dina kelangkang peuting. Langit leungiteun cacaang. Alam pileuweungan ukur kumalangkang dina sesa-sesa cahya layung anu pundung tan ditundung. Sakecelak cibata katunggara mugur tina panonna Wisnu malidkeun peupeurih ati. Renghap-renghap Wisnu beuki halon pipikiranana kalebuh dina jaladri anu omakna mota kubang pirang panineungan. Sanggeus salat magrib deui-deui Wisnu ngadaweung bari ngahurun balung dina bang barung. Laju nyokot deui suling anu geus dibawa ti jero bedeng. Teu pati lila jeritna sora suling ngageunggeuk meupeskeun ka simpe leuweung. Hariring asih anu silung ngahleuang dina gelikna sora suling nembus geledegan leuweung ganggong. Gelikna sora suling ngageunggeuk ke bawah hiur angin peuting. Hawar-hawar nepi ka bedengna Intan Baiduri. Siga anu ngahaja ngadon nepikeun harewas asih kanu keur gandrung liwung. Hate anu geulis ngadadak guling gasahan. Pipikiranana ngabarung sinang. Manehna yakin yen anu keur nyuling teh pasti Wisnu kamandaka. Lalaki anu sadaya ieu jadi buah panglamunanana. Sora suling kaos Kang Wisnu teh bet matak kapigandrung. Beurih Kang, beurih alah manani gerihan ku hinis. Ari ras kana kayaan diri. Nah urang make patepung, lamun hiji mangsa urang baris panggang. Intan Baiduri gegerendengan sorangan, ngudalkeun rasa hatena anu ngadadak ting sereset nyanyautan. Intan Baiduri lir anu kapaut kumang pirang pamikat. Dajungun yang jengkar tina pajuaranana saterusna muruka luar.
Kalian sanggeus aya di lawang bedeng Intan Baiduri ngagajleng kaburuan. Celek awakna nincak lemah dina wujud maung lodaya. Saterusna ngagajleng kana rungkun. Wujud maung lodaya teh ngajorelat tembus geledegan leuweung ganggong muru sora suling. Kasampakan Wisnu keur sila tutug dina bangbarung bari niup suling. Wujud maung lodaya nyalingker ka pipireun bedeng, laju depak gigireun Wisnu sakuma biasana. Sora suling Wisnu anu ngageunggeuk lirewan ruhit anu sareukeut. Jos nuruhan hatena Intan Baiduri anu harita keur ngawujud maung belang. Cimatana celuk-celak masihan pipina, pipikiranna rusras ka mangsa-mangsa anu geus lawas. Kang, asih urang lir hariring anu silung, tapi sanaos kitu abdi ngaraos bagja anu teh hinggana tiasa tepang sareng salira. Intan Baiduri anu ngawujud maung lodaya cumarita derida sajroning hatena. Manehna nyadar yen Wisnu jeung manehna teh beda alam, beda kahirupan, jeung beda wujud. Jadi pamohalan bisa hirup bebarengan silih pikaheman. Intan Baiduri hayangeun sapok-pokeun ngagegero Wisnu, tapi anu kaluar ukur sora anu ngagerem. Tumrapna ka Wisnu anu keur malaweung nepi ka luncat tina bangbarung. Laju ngareret ka palebah datangna sora anu ngagerem. Breh di bibir saung teu jauh ti manehna aya maung belang keur ngadakom. Tapi barang nempon Wisnu keur ngawaskeun manehna, eta maung lodaya teh langsung kabur nembus leuweung geledegan. Pun para wargi rupina carios nyambung hariring silung di Nagri Maung bagian kasalapan dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing ngatanepi pageto manawi urang diparang umur anu panjang tiasa tepang deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Tiasa ngahapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan sim kuring dina nggone ngadugikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.